Wani. Saha nu nginung di wani teh? Oh, can gugah meureunnya. Samper jig mau orang murak gitu. Mana sih? Assalamualaikum. Di bumi mata separum nanya kamu nak. Nek, hari iya Tegalega nek iya RT RW na teh ngahiji tuh sareng itu nu itu. Ngahijinya sareng anu aya kanang domari ditu. RT hiji RW 5 nya. Nah, mah. Di rumah orang anu bentas jalan mah RT 2 RW 5. Kelapun nek teh sadi dinten teh naon padamelan teh? Buburu we nek mah. Nek tekanan iya itunya soulmate-nya bidannya. Paraji, tri Paraji Sakti. Naon namina teh? Ceu ai soulmate-na bidan teh? Inung berang. Inung berang. Parajinya. Paraji sok ngabantos nu ngalahirkeun. Inung berang, Paraji Sakti. Menuju 6. Enggak maksud. Di rumahnya itu Inung berang. Inung berang, inung kuring. Inung berang, inung kuring. Wargi teh kedah uninganya. Tanapi ki wargi teh ye nguningakeun ta ieu teh pun nek teh Paraji pun bibi teh ninina barudak anjeunna teh Paraji upami istilahna bahasa Indonesia mah disebatna teh dukun beranak. Pami bahasa Sunda nama inung berang atanapi Paraji janten upamina sawaktos tah ngalahirkeun ngadadak janten ma Paraji mah siap 24 jam teh bade nuju kolam bade nuju naon wae upami aya anu sabrol-brolun ngalahirkeun teh siap diangkir dijemput gitu tah. Kapungkur manalika acan aya bidan ngalahirkeun teh di perkampungan mah ku Paraji. Mohon tah kapungkur mah ku Paraji we mutlaknya tara ku bidan aya nama zamane nama nya Paraji teh janten soulmate na bidan. Aya pelatihanana oge nya nya. Aya Ngawitan di puskesmas setahun sekali penyuluhan. Pami ka dieuna kumaha berkala sami setahun sekali. Sasarengan sareng bidan. Oh ka dieuna keuna bidan desa. Mohon. Tiap sasi. Tah aya nama kul henteu ngan upami aya nu lahiran didamping sareng bidan. Janten pasti we sasarengan nya pami nu ngahirkeun teh. Paraji. Oke, upami tes sangem Paraji da sareng bidan. Ngan aya nama dianjurkeun kapan kedah ngadon wae ka ponet. Anu ngalahirkeun teh. Kecuali anu kaborosotan anu tebih ka jalan ageng. Misalna kelebet mobil eta mah tiasa di bumi. Tapi upami anu eta mah kedah ka ponet wae. Aya nama anjuran pamarentah. Kau berjaga-jaganya nenya. Nek sabaraha tahun Yuswa teh? 60. Pona Yuswa 60 tahun ti Yuswa sabar tahun nek jantan Paraji teh. Yuswa 35 Masya Allah atuh nek teh berarti tos 25 tahun ya nenya. Kela dupi nek teh nami teh saha lengkapna nek punten? Yayah Wungkul. Henteu Yayah Surayah atanapi Yayah we. Tawargi janten namina teh bidan anu aya kalebat nanti di desa Hegar manahnya janten ya teh dukun beranak Inung Berang yang berada di desa Hegar Manah di Kampung Tegalega RT 1 RW 5 teh namina Neyaya punini ya teh wargi bilih anu di Sabudeureun desa Hegar Manah tah bilih anak anu aya kararepet anu ngalahirkeun atanapi kumaha wae ieu pun bibi lain pun ini ninina barudaknya nek pun bibi siap ngabantos nah didoakeunnya
Bibi didoakeun ku abdi sareng ku Ceusri ku sadayana sing barokah pi umurona sarejekina panjang yuswa termanfaat. Tur nuhun nek. Sama Nek ayeuna bade angkat tamna. Bade naon ngaleles. Nuhun. Wilujeng mangga nek. Si Aki di sawahnya.